taukid nyaeta aya lewat hiji tuh nafsu, anu kadua ainu, anu katilu kulu, anu kaopatna ajma'u. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin anu kusin beribadah hormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadaya parantos tiasa peureung sakumaha biasa dina ieu mal palaan mulia nu taya sanes tujuan urang sadaya bade belajar nambahan ilmu nahu dina bab naon, dina ayeuna babna bab tauhid. Kemari nyata bab atap, ayeuna nyata bab tauhid. Tah ari tauhid teh nya, ari tauhid teh nyaeta memperkuat, lamun cek urang teh mah memperkuat naon, memperkuat tutunjal teman-teman cara cau teh mah supaya lebih kuat nyaeta ditunjal. Itu eta ngaranna tauhid penguat yaitu cau ditunjal make bambu, eta ngaranna tauhid. Tu aya jelema make itu berarti eta tauhid, itu keneh wae. Itu memperkuatna eta ngaranna tauhid. Kumaha ayeuna tugasna tauhid? Tah ari tugasna tauhid sarua keneh jeung model atap jeung naat. Kumaha sarwana kudu ti ditu kudu nurutkeun lamun itu rapa-rapa, itu nasab-nasab, itu JR. Lamun ti ditu lamun ditu rapa di dieu ge nya satauhid kudu JR. Lamun ti tauhidna eta sepertina anu tauhidan nasab berarti ieu ge penguatna ge kuduna muakadna nasab, tauhidna muakadna nasab, tauhidna oge kudu nasab, muakadna rapa, tauhidna oge kudu rapa, muakadna JR, tauhidna oge kudu JR. Nah, ayeuna urang jelas dina tauhid teh. Tah ari tauhid teh geus nyaho tadi nya. Lamun muakad rapa, tauhidna kudu rapa. Lamun tauhidna nasab, muakadna oge kudu nasab. Tauhidna JR tauhid muakadna JR, tauhidna oge kudu JR. Nah, tah ari tauhid di dieu teh nya ari huruf tauhid teh nyaeta aya opat nya. Ya, opatna. Tangsan itu. Contohna tauhid teh nyaeta huruf tauhid nyaeta aya lewat hiji tuh nafsu, anu kadua ainu, anu katilu kulu, anu kaopatna ajma'u tah nya. Nah, eta huruf tauhid. Tah si nafsu, ainu, kulu jeung ajma'u eta termasukna huruf tauhid. Tah di mana huruf tauhid ieu teh di mana nafsu nya nafsu tauhid ieu lamun ayeuna muakadna rapa, si nafsu kudu rapa. Jeung si ainu ge kudu rapa, jeung si kulu ge kudu rapa, jeung ajma'u ge kudu rapa tah anu opat. Lamun si muakadna teh nyaeta rapa. Contohna seperti qoma zaidun nafsuhu. Qoma zaidun. Nah, qoma zaidun, tah zaidun teh nyaeta jadi muakad. Zaidun nyaeta jadi muakad ya. Zaidun
muakad dina ieu. Ieu non di taukid, pentaukid nafsu ieu muakadna anu kuatanan teh. Lamun cara anu ditunjalna mah ieu. Si Zaidun tangkal cauna si nafsu nyaeta jadi tutunjalna itu. Tah eta kudu sarua nya. Ya itu kudu sarua. Lamun nangtung deui si nafsu oge. Lamun si nagog kudu nagog si oge. Lamun itu ngadapangnya si Zaidun, iya ge kudu ngadapang deui selepas nafsu gitu. Nah, contohnya koma Zaidun nafsu. Zaidun dibaca Zaidun karena jadi fa'ilnya si koma Zaidun. Zaidun eta barisna kudu rapa karena jadi fa'il tina koma. Baris fa'il wajib kudu rapa. Terus kumaha ieu nafsu? Wajib deui si nafsu kudu rapa. Naon sebabna si nafsu kudu rapa? Karena jadi taukid. Karena penguat si Zaidun. Penguat si Zaidun kudu sarua jeung itunya. Jeung muakadna si nafsu teh jadi taukid. Itu muakad, kudu sarua. Itu rapa, ieu kudu rapa. Itu nafsu. Teu meunang dibaca nafsa. Itunya kudu nafsu. Tah eta dina rapanya. Kumaha dina nasab ieu? Nggo nasab ieu contohna. Ra'aitul qauma kullahum. Tuh depan kulanya. Ra'aitul qauma kullahum. Ini kula sih. Heueuh pandina qauma. Ieu qauma dibaca qauma karena naon dia dibaca qauma nasab ieu? Karena naon sebab baca nasab? Karena jadi maf'ul tina lafaz ra'aitu. Ra'aitu qauma, si qauma barisna kudu nasab karena jadi maf'ul tina lafaz ra'aitu. Tuh, nasab. Ieu kula pan disebutan tadi teh akeuna ieu nya. Tuh, contoh tadi. Kulunya tadi kulu. Ini baca kula. Kuna dibaca kula karena jadi taukid. Taukid dan timah tina eta di qauma. Pan dimuakad nya. Qauma bari nasab si taukid kudu nasab kula teu meunang dibaca kulu kulahu kula. Ra'aitul qauma kullahum kudu dibacana nasab karena jadi taukid tina lafaz qauma. Tah eta aya dibaca qauma dibaca nasab jadi maf'ul. Aya dibaca nasab ye naon? Jadi taukid. Hari taukid itu tadi naon? Pipiluan kudu sarua jeung itu. Kudu sarua jeung samemehna. Kos eta wae kos masalahna acung. Matak man pebedaanana masing-masing hukumna. Itu make kulanya, make kulu ayeuna aya masalah. Naon ieu ngaranna? Bab taukid. Kulanya. Lamun cara ieu masuk tadi ya nafsu. Kumaha ieu baca nafsu? Cuman kan hewan tadi jadi ieu rapat jadi nafsu. Kumaha lamun cara dikeun nasabna? Sarua keneh wae kos ieu we ra'aitu. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Itu lamun kita ngabalikeun eta hungkul. Man ieu mah henteu nya. Dicokot hiji-hijina we. Habis pertama cukup yang nya. Ngan kudu eta aeun hiji nu ieu. Seperti koma Zaidun nafsahu. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Maraltu bi Zaidin nafsihi. Itu nama. Iban KB di bawah ieu mah nya. Dina jurumiyah mah harusna naon supaya ayeuna kieu mangga dibaca hiji-hijina supaya beunang KB. Lamun dipantun bahasa KB pan panjang teuing nya. Jadi geus dicokot hiji-hiji cenah. Tingkahna naon dina keur tingkah rapa make nafsu nya. Tuh contohna make nafsu ieu. Keur tingkah nasabna nya make qauma tuh ini make naon? Make kula. Make kula. Keur tingkah jerna make naon tah? Make azmain itu nya. Make azmain. Azmaina. Tah enak tingkah jer mah. Tingkah jer maraltu bil qaumi azmain. Nah. Jadi ajmaina barisna kudu JR karena naon sebenarnya jadi taukid dina lafaz bil qaumi. Nah itu
bil qaumi barisna kudu JR kusabab aya bian tadinya kusabab kedatangan huruf JR teu meunang dibaca bil qaumi kusabab aya harap tukang JR keun eta jadi bil qaumi kumaha ajmaina kudu JR kunaon baca JR karena jadi taukid dina eta nya anu tah di taukid naon alamat JR ngahus nyaho ieu mah lin babi dan samemehna geus aya lin sameh di dieu serangkeun ajmaina teh nyaeta alamat JR teh ku iya lantaran jamak muzakkar salim. Mudah-mudahan urang sadaya ku ngadangu terang katerangan bieu sing paham kana bab naon lain bieu tadi bab taukid. Mudah-mudahan sing nerap ka urang sadaya amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.